Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nutos lebat, mangga open kamerana, dibuka kamerana. J2 tilu 4 5 genap 7 8 salapan. Bilih anu sinyalna kirang stabil mah wios di offkeun oge nya. Kumaha daramang sadayana? Sehat? Alhamdulillah. Aman. Oke nya wilujeng patepang deui sareng Bapak ayeuna dina pangalungan kahiji dina bab sisindiran. Katinggal Mohon Pak katingal. tujuan pembelajaranna sabada engke hidup rengse pangajaran dina pertemuan kahiji ieu hidup dipiharep tiasa mengidentifikasi ciri-ciri sisindiran, menyimpulkan definisi sisindiran, oge ngabedakeun ragam jenis sisindiran dumasar kana struktur jeung eusi sisindiran. Kalayan rasa tanggung jawab, percaya diri, jujur, tur disiplin ya. Nah, janten cakupan materi anu bakal dipedar atau anu bakal dijelaskan dina pembelajaran dinten ayeuna teh nyaeta nu kahiji ngeunaan ciri-ciri sisindiran, nu kadua wangenan sisindiran, oge nu katilu ragam jenis sisindiran. Sistem penilaian anu diangge dina panglaungan kahiji ieu nyaeta engke sabada rengsena panglaungan nu kahiji ieu bakal diayakeun evaluasi atanapi langsung ulangan harian gitu nya. Salian ti evaluasi ulangan oge engke bakal aya penilaian sikap janten salami berlangsungna virtual meet ieu bakal ditingali tanggung jawabna kumaha, percaya dirina kumaha, kejujuranna kumaha, kedisiplinanna kumaha, komunikatifna kumaha gitu. Nah, ieu sistem penilaian. Siapnya Kang diajar siap? Siap Pak. Siap. Oke. Kurang langsung. Nah, di dia Bapak gaduh contoh aya 2 pantun sareng 2 sisindiran. Nah, ku hidup mangga dibaca heula, dipengetan heula, ditingali jumlah barisna, terus nate jumlah engang dina unggal padalisan atau jumlah suku kata dalam setiap barisna aya sabaraha hiji. Tiasa kan ngetang suku kata, ngetang engang tiasa? Tiasa Pak. Tiasa. Oke. Sok mangga masing-masing dietang heula pantun hiji aya sabaraha engangna, pantun 2 sabaraha engangna. Ya, sisindiran hiji sabaraha, sisindiran 2 sabaraha. Oke, ku Bapak ditaros nya. Nah, pamugi tina contoh-contoh sisindiran ieu engke urang bakal menyimpulkan nyindekeun kumaha sih ciri-ciri sisindiran. Oke, sok mangga dipasihan waktu 2 menit sekap. Mangga baca heula. Oke, tosnya dibacana tos. Nah, ayeuna cobi ku Bapak ditaros ya. Nabilah. Ya Pak. Oke, aya sabaraha dalisan ieu dina sabaitna atawa dina sapadana? 4. Opat. Sadayana opat atanapi aya nu benten? Sadayana 4. Sadayana opat. Oke. Sabrina. Ya Pak. Tadi anu sisindiran 2 padalisan kahiji aya sabaraha engangna? 8 Pak. Salapan? Kumaha ngetangna? Lamun geus meuli ke usikna. Nah, iya keusikna dibacana teh keusiknya sanes keusikna. Janten macana kieu. Lamun geus meuli keusikna. Sabaraha eta? 8. 8. Nah, janten kitu nya. Janten lamun aya sareng u eta dihijikeun dibacana teh jadi nya. Sanes keusikna sanes kitu nya. Oke.
Dugi ka dieu heula, aya nu bade ditaroskeun, Cung? Dea, kumaha Dea? Naon Dea? Ya. Kan pantun sareng sisindiran teh sami wae. Hey. Tapi nah lamun di bahasa Sundana sisindiran nah teu sami pantun. Oke. Good question ya, kritis ya. Diam-diam menghanyutkan gitu nya. Meureun mikir ti tadi cicing wae teh urangnya. Nah, lamun ningali kana pengertianna, naon ari sisindiran gitu nya. Ari sisindiran teh karya sastra, wangunna puisi. Tadi teh karena aya aturan disebutlah wangun ugeran terikat nya. Kan karya sastra teh aya prosa, aya puisi nya, aya drama. Asal kecapna sisindiran teh tina sindir. Ari sindir teh omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Jadi disumputkeun arti sebenarnya. Pan tadi teh eusina teh aya dina padalisan ka 3 sareng ka 4. Dibungkus heula ku cangkang. Nah, jadi henteu togmol. Jadi lamun secara definisi nama sisindiran teh karya sastra dina wangun puisi atawa ugeran anu mangrupa omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol nya. Nah eta benten jeung pantun dina basa Indonesia ieu nu ngabentenkeunna pami ditingali tina cirina aya 2. Nu kahiji tentu bahasa. Bahasana lamun bahasa Indonesia nya pantun disebutna. Lamun bahasa Sunda nya sisindiran disebatna. Terus ciri nu kadua tadi teh dina ngang suku kata. Lamun pantun mah bisa 8 sampai 12. Lamun sisindiran mah kudu wajib 8 ya. Teu keda teu kenging kirang atawa langkung. Ayeuna nah eta ngeunaan ngajawab pertanyaan Dea. Ayeuna urang lebet kana ragam sisindiran. Nah, cobi di dieu tadi teh sisindiran hiji sareng sisindiran 2. Ditingali tina jumlah padalisana sami 4. Lamun di eta ngangna ieu sami 8 dan nu tadi keneh wae nya. Paradila aya? Ada. Oke, nu ngabedakeun antara sisindiran hiji sareng sisindiran 2. Naon nu aya katingali bedana teu? Ceuk paradila. Naon kumaha? Sisindiran hiji mah jenisna rakitan, kecapna ti awalna sami, Pak. Rakitan sami. Oke, nu mana nu samina? Baris kahiji sareng katilu kecap awalna sami, Pak. Oke. Terus Sareng 4 oge sami kecap awalna. pami sisindiran 2? Sisindiran 2 mah jenisna paparikan, Pak. Nah disebat paparikan? Kecap akhirna sami oge, Pak. Ai pami awalna? Henteu, Pak. Oke, henteu. Oke, good. Nah, berarti ieu Paradila emut kenehnya pelajaran menuju SMP ieu. SMP. Nah, bangun sisindiran aya 2. Rarakitan sareng paparikan. Nah, eta lamun ditingali tina bentuk. Aya 2 jenis sisindiran teh paparikan sareng rarakitan. Ayeuna lamun ditingali tina eusi sisindiran teh dibagi 3. Aya piwuruk, silih asih, sesebred. Piwuruk teh nasihat, diwurukan, dipapatahan. Jadi nasihat atau papatah. Lamun silih asih, nah ieu mah meureun tos teu aneh. Silih asih teh kasih sayang. Terus nu katilu sesebred. Ari sesebred teh ieu mah humor, banyo pi kaseurieun. Nah, anu ieu mah moal waka dipasihan contona ku Bapak. Ya. Nah, ieu kan aya genep contohnya. Nah, pituduhna baca sing gemet, artina sing teliti contoh-contoh sisindiran di luhur anu tadi nu genep teh. Analisis wangun jeung eusi sisindiranna. Nah, teras tos dipisahkeun, tos dibagikeun mana nu rarakitan, mana nu paparikan ku hidup oge analisis.
eusi sisindirana. Nah, contoh misalkan anu kalebet rarakitan silih asih teh nu mana? Tulis, ieu di dieu aya kolom. Lamun hidup ngangge laptop, mangga tiasa langsung diketik. Lamun hidup ngangge HP, mangga tiasa ditulis wae dina buku tulis, henteu dikotakan ge teu nanaon nya. Nah, ku Bapak dipasihan waktu 10 menit cekap. Cekap Bapak. Oke, mangga kerjakeun atanapi mangga dilebetkeun tah contoh sisindirana kana jenis wangun jeung eusi sisindirana, tapi kamerana entong di off-keun, di on-keun wae. Sok der. Mangga, bade diketik mangga, bade ditulis mangga. Oke, tos 10 menit, aratos. Atos? Tos Pak. Tos, atos. Oke. Engke ku hidup anu dina buku tulis, dipoto, teras di post dina WA ge nya. Teras anu diketik mah mangga engke dikirim file na wae. Ciri-ciri sisindiran cobi ku Anggana. Pak. Ciri-ciri sisindiran teh tadi teh naon wae cenah? Aya 4 pada lisan. Oke. Pak Uger ku ieu non 8 suku kata. Oke. Terus anjingnya. Nah, cekap. Embutna sakitu. Aya nu bade namihan, sok mangga ngacung wae nu bade namihan ngacung. Ya, Pada hadir. lisan hiji jeung kadua disebut sangka. Oke. Pada lisan tilu jeung opat disebut Oke. terus Pak Ugar ku Purwakanti. Purwakanti. Oke. Oke, good. Nah, yuk pami dituliskeun mah ta ieu ciri-ciri sisindiran ya. Mangga tiasa di-capture wae ya. Dea kumaha Dea? Naon cenah sisindiran? Teh eta omongan atau caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu moal. Oke, good. Sabrina, Ya Pak, jenis sisindiran teh berdasarkan bentukna aya sabaraha hiji? aya dua Pak. Naon wae? Aya rakitan jeung paparikan. Pami berdasarkan eusi? Aya asi diuruk sesebret. Oke, good. Nah, jadi hidup sahenteuna tos tiasa nyangkem ngeunaan ciri-ciri sisindiran, wangunan sisindiran oge jenis-jenis sisindiran. Nah, ayeuna kangge mengukur daya serap hidup. Nah, urang aya evaluasi, mangga ditingali dina kolom chat, aya mangga langsung dikerjakeun. Urang tingali live score-na ieu. Bari ngantosan, ieu waktosna 5 menit deui dugikeun ka tabuh 12. Informasi kangge panglaungan salajengna dina pertemuan kadua belajar melengkapi sisindiran. Nah teh katingalina atos sadayana Anggana atos Pina atos alhamdulillah nya terkecil 80 hartosna sadaya lulus. Oke, emprah heula. Oke, mantap. Nah, alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna lancar. Tina pengetahuanna hidup tos nyangkem, oge tina sikapna alhamdulillah sararae. Panginten dicekapkeun sakieu heula, urang tutup ieu panglaungan ku ngaoskeun hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak. Salam sunna.